ulah ngeridit loh, ulah ngeridit wae teh ngeridit mah kuari mah katul limbeng teh jelema kos. Ulah ada deposito sia teh mah aya anakan. Jak tiba heula ge duit mah tilok anakan, nu anakan mah bebek. Sia kurang kacau. Yalah, nu sararese kuari usaha mah katul limbeng teh mah nu kos kitu ngaranna. Ulah mabok atuh haram, mabok we katul limbeng teh geus aya pituduh tapi tetep bae nya anak mu ngadengikeun pituduh mung nuturkeun pituduh. Ulah zina atuh tapi zina we katul limbeng. Hei, para penguasa, ulah datang ke jujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia. Mun sia modal keur kos kitu asana di akhirat dikabekeun di neraka sing ade sia. Amanah ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade. Ya dah. Ngocoprak peta kiai katul limbeng tah kos kitu. Tah, kula mah nanya bae kira-kira loba anu katul limbeng tah loba anu henteu. Tuh, atau emang nyana ieu nu katul limbeng. Masyaallah. Aya ge pas keur taun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari-askari teh abri polisi. Hei abri, ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan. 1, titiknya belah sana. 2, sana. 3, sana. Dengan demikian, kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan. Silakan laksanakan. Siap dan angkat. Panglima mengatur strategi ke anak buahna supaya sana sekian personil, sana sekian personil, sana sekian personil. Hati-hati caranya, tak diberi untuk mengamankan negara. Berangkat. Panglima ngontrol. Dan Panglima mah teu nyahoan Medan. Atuh teh nyahoan Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoan, di mana Cikupa teh nyahoan, dia Panglima mah di ditu bae di luhur. Tah mah biasa bae bangsa Kurawa. Prajurit dihandap, bos disebar supaya ulah uruhara. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nyana teu nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya tah petunjuk jalan denah ka dieu oh iya hiji nu belah dieu. Kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya, "Ki, di mana tempat hiburan, Ki?" Tempat hiburan di mana ya, Ki? Ikan tahun baruan, Ki. Tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya. Ya terima kasih Ki. Ya begitu sesuai jeung petuduh aki-aki pengkolan aya imahnya na ka ditu bener aya nu ngeplak sial kuburan ieu mah. Cak Panglima aing deuk datang deui ka si aki ngalojokeun aing teh nyaho aing Panglima meureunana. Datang deui ka dieu nya, Ki. Ulan. Tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cak anak. Penggolan di dieu imah eta imah aki, aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan. Tama kuburan, Ki. Eta. Tempat hiburan masa kuburan. Cak jana etalah tempat hiburan nu paling indah. Nikmat lamun geus ka kuburan, sangkilang di luhurna ge geus dimat komo ka handap. Ah, ngaco si Aki. Manya kuburan tempat hiburan. Sakali deui Ki. Kula ieu adalah Panglima keur ngatur strategi untuk keamanan. Geus dibagi sekian personil. Nah, kula ieu teu nyaho ieu. Jejak arahna ieu ka mana ieu? Tempat hiburan camat Ki di daerah dieu. Eta tempat hiburan. Ulah macam-macam Ki ka ditampilin. Kugu eta dibaplok. Alhamdulillah cak si Aki. Kayak makarak ditampilin alhamdulillah cak Panglima. Kuat amat nih jelema ya. Kencak waris sia. Ki, tempat hiburan di mana? Eta di tiga. Tampilin deh kencak joger. Alhamdulillah. Di talian si Aki.
Tapi di jero hatena mah ieu sih jelema bener apa lain. Jeung ulama tak lain. Lamun kiai ieu asuh aing bahaya caknya lain. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya. Sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja. Ya. Eta sa? Aki-aki. Jaga kena hudang. Begitu hudang, wow, raja langsung nangkep. Wah. Cak panglima aing ya bahaya. Cium tangan raja. Oh, kiai. Wah, bener bae. Cilaka. Cek Tuan Raja, buka. Tuh benar. Asana nasi baing mah ieu mah diturunkeun ka jero. Dibuka. Dihormat ku Tuan Raja. Didieukeunana di tempat tamu anu istimewa. Wah, tempat tamu naon kitu penggede. Nyana di luar kieu. Nasib. Asana aing mah kumaha meureun. Aduh, tapi pan aing mah nu jelas mandek laporan bae ke Tuan Raja. Dan ge mangga Tuan Raja. Nyaon teh ieu? Henteu. Ieu Kiai Ibrahim bin Adham. Kiai di negara urang teh ieu. Dek nanya naon anjeun ka dieu? Urusan Islam, urusan iman, urusan ihsan ieu kiaina. Kunaon kumaha dina? Coba ka dieu laporan, kunaon mantak dina? Nyana ngahinakeun abdi. Kunaon mangahinakeun anak? Abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo. Kula kebeneran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah. Nanya ka aki ieu tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nya kuburan. Bener Kiai? Nuduhkeun kuburan bener. Pan atuh Kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih. Tuan Raja jeung Panglima ku bodo-bodo teh. Tuh Kiai mah kos kitu tah. Raja tinggal raja dibodo-bodo. Atuh bongan nyana nanyakeun anak ka kula. Sedangkeun kula mah pan umur teh geus kolot. Hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan. Lamun aya jelema geus kolot masih luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan, eta mah lain jelema jurig kos kitu mah. Kayak stop Raja. Stop. Acak-acakan ya urusan dia cak. Ibrahim bin Adham bos. Ayo nanya hiburan ke budak ngora. Kanu teu nyaho kaler kidul, jelema anu kasarung, jelema katulimbang tanyakeun. Lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan. Tah panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan. Raja hiburanna geus kudu di kuburan. Nyaho sia. Aduh, Dan, amankan Dan. Tapi asup ka jero hate Tuan Raja. Oh, jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan rarame. Hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan. Hiburan teh geus macam-macam. Jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas, nasihat seorang waliullah anu ikhlas. Pamrih dekasa sebab non eueuh unsur hayang di alam, eueuh unsur hayang dibere sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbeng mah luruskeun itina panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah. Masa sih kudu make hiburan tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan ieu ngaranna jelema katulimbeng. Lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng. Cenah eta mah Ki Haji katulimbeng. Cenah eta mah pamarentah patulimbeng bin katulimbeng. 3 kali bin tah mah geus.
katulimbang ya di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan diberi jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan. Nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbang, lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbang bin 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 sabaraha bin eta katulimbang lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbang cenah hirup mah atuh geus kolot mah tah hiburan teh ka kuburan cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha hehe deuk geus kolot mah deuk ka mana deui mun lain ka kuburan sedengkeun di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur. Di dunia mah urang kuari salat di kuburan mah teu kudu salat. Di dunia mah urang kudu maca Quran di jero kuburan mah teu kudu. Di dunia mah kuari kudu puasa di jero mah geus teu kudu. Berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan. Tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu, Raja. Amankeun. Bahaya ieu mah. Ngamuk bahaya nu kos kitu. Raja Mu'tasim Kiai geuslah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bawa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dieu bingkisan naon hah gede apa leutik itu kan pun gede leutik ya leutik teu hayang aing teu beli mobil teh mah kos Fortuner tah kan bloon eta ge kos gitu tah tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah kuari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula titik kula mah dek balik bae lantaran kula ka dieu diseret kula seret deui ka ditu ulah sakumaha raja ulah kaya tuh banyak seret deui sakumaha aslina bae kula mah geus pokona teu ieu mah nek dibawakeun kuda nu pangbagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teu hayang lantaran ngahormat teh kuari teh lain ti awal sebab kuari mah geus nyaho bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat teh rakyat lu teh dikayahokeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon wah malik deui bae ka aing mun deuk kahormat deuk nu wau ngaran-ngaran raja hormat tuh kos kitu mah ieu bagus kanyawang karak dihormat deuk kanyawang teu dihormat atur rakyat nu sejen meureun bahaya geus cak raja geus cak raja tuh gara-gara sia si panglima amalaya ieu nasehat cek nya gas kula mah hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah dek dipersilahkeun make kendaraan bagus teu hayang ka ulama mun teu daek nyeret kula mah dek lempang bae balik ka ditu henteu kula mah dek balik wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ieu lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah kula mah geus moal robah tapi awalna ieu kos kieu geus sayang kula mah ulah balik kula mah wassalam tinggal raja bae jeung panir sia-sia cia tuh kula bantu ya di jalan kapanggih deui jeung wakil panglima stop berani-berani jelema cumplang-campling kieu ka istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling ge kudu nu make bintang minimal bintang 7 puyang-puyang sia nya nama cicing saya abdi hamba Allah aya ngaranan sa hamba Allah bae sakali deui awas sakali deui awas hiji dua katilu teu ngajawab nu bener nista maja utama sikap teu nyaho ye wakil panglima
saya abdi hamba Allah talian deui talian diseret deui ka istana lapor ya cek Tuan Raja abdi mau sakitan saya teu beres ya jelema ya baudangkeun begitu datang yo kiai deui bae cak panglima sia ka wakil kunaon diseret eta emang kunaon kakarak balik ti dieu nang nyeret aing aduh cek lan aja ke aya perihal naon deui nangtung dio ke lapar coba lapar tah kunaon ieu mantak diseret abdi menghormati Tuan Raja jeung istana sebab ieu keluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan wah ayo tetep kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara wah teu meunang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang-campling tapi tetep ku kula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah tanya kedua kali deui saha hamba Allah sakula hamba Allah ge boga ngaran lamun teu ngabejakeun ngaran kukula diseret dibawa ka istana laporkeun ka Tuan Raja tetep caknyana hamba Allah ieu kan merupakan penghinaan masa hamba Allah bae Kiai cek Tuan Raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran kok hamba Allah bae eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adam ieu adalah pengakuan hanya hamba Allah justru kula mun ditanya na lain ku macem panglima mun ditanya na lain ku raja mun ditanya na lain ku wakil panglima kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adam komo ditanya ku murid kula komo ditanya ku rakyat mah ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adam nu matak teu ngaku kurang nyana ngomong tidak tahu kamu saya ini wakil panglima sombong amat untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula-kula diseret deh ke istana tah titik cek Ibrahim bin Adam raja ulah ngarasa jadi raja panglima ulah ngarasa jadi panglima kakarak jadi wakil RT ya wakilnya anda sombong jasa kamu tidak tahu saya wakil panglima mana etika Islam apa kudu kitu rakyat tadi urusan ngaku panglima rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima rakyat tadi urusan ngaku raja dek kerajaan saha jurig tuh jak raja pan kieu deui wae ye blabe ieu mah ya lepaskan deui cek wakil hampura Tuan Raja emang tadi geus di des di dieu tadi sanu nyeret panglima tuh sia kan silih salahkeun panglima jeung wakil guys balik deh balik Ibrahim bin Adam tinggal raja panglima jeung wakil urang kumaha ya geus kieu urang dinasehatan mun lain dinasehatan teh dicarekan ngaranna atuh terserah raja cak panglima teh berarti urang di mata rakyat teu bagus berarti urang di mata rakyat sombong berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur ujub nah iya kudu kumaha coba orang perhatikan negara orang rakyat orang supaya kondusif deui yang capek ngadenge kondusif di koran kondusif di TV kondusif komo orang Golkar mohon negara kita alhamdulillah kondusif bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasim wahai panglima wahai para penggawa tidak terkecuali hentikan semua gitu naon hiburan ganti dengan zikir ganti dengan doa tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim sebab negara orang negara Islam hentikan hiburan ganti doa bersama kakarak rakyat luar biasa menyambut instruksi raja urang mah ulah jauh presiden heulanana tuh bupati jangan milih ente pan nyaputnya mahal kan eta nebusna maka sabaraha duit coba tuh nasehatan bupati anyar cek urang
Coba kita doa bersama, hiburan hentikan. Tek celi anjing datang gadaikeun. Celi kula mah ulah tuh. Jangan ente kan milih tah nasehatan atuh coba hentikan hiburan. Oh sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan. Gocak camat kan di negara kita mah demokrasi, silakan semau-maunya aja. Wah berarti camat teu boga rel yang kos kieu. Babok kabak kurel nu kos. Coba nasehatan lurahna. Oh lurah deui keur kancolah. Mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos kitu, ka camat kos kitu, ka bupati kos kitu, mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang. Nah gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasim. Akhirna raja mah luluh lantaran nu nganasehatanana. Asli embung dibere hadiah, asli embung dianterkeun dipuja-puja. Istimewa lamun kos kitu dakwah teh. Mun teu diojol jeung pamere, teu diojol jeung hadiah, rapi dakwah teh. Nah ieulah keur carita itina lain eueuh pan sobat urang nu duduhkeun kana bener, tapi geuninganan teu darekeun kana bener. Oh, urang nasehatna ojol. Lamun nu ngundangna nu sugih nu bebereana gede buleudna. Lamun anu ngundang ka daerah mana ye? Daerah anu mah malah maka dinya mah keur ieu ge 200.000 na naonan. Beak tekor atuh aing. Tak mal narima deui dakwah naon teh kos kitu teh. Nah, ieulah di negara urang teh brok teh geus ti mimiti pedagang, pemerintah nomor hiji, pedagang, petani brok ka kiai-kiaina brok kabeh. Tapi urang masih aya kesempatan. Ya Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa. Urang sadar bahwa di diri urang loba salah, loba dosa. Pemerintah sadar ku dosana, pedagang sadar ku dosana, petani sadar ku dosana, karyawan sadar ku dosana, kiai santri sadar ku dosana. Mantak naon? Urang mulai lembaran baru di tahun baru. Urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari. Mantak naon? Amin endek moal sia. Walahu ashabu yad'unahu ilal huda itina cek babaturan ieu ka dieu ye. Tapi pala yujibuhum tiraek nyubadanan kul bejakeun ku anjeun Muhammad. Inna hudallahi huwal huda. Sanyana pituduh Allah yane agama Islam eta la pituduh anu bener wa madahu dhalalun salian Islam masasar. Di zaman Kangjeng Nabi urang kuari Kangjeng Nabi Muhammad ieu adalah huda nu asli mah wal huda adalah agama Islam. Kristen dolal, Yahudi dolal, Protestan dolal, Katolik dolal, Konghucu dolal. Selain daripada Islam, Islam mah wal huda. Ialah Islam. Selain Islam dolal. Sasar, salah. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin wa umirna linuslima lirabbil alamin. Jeung diparentah urang kabehan supaya urang nurut pasrah ka Allah sebagai pangeran alam kabeh. Bisa wa umirna diparentah urang sadaya ay aslimu sing narurut maraneh kabeh salaladar maraneh kabeh pasrah li rabbil alamin. Nomor kahiji nomor kadua wa nakimu supaya akur dimodif linus lima ay aslimu kahiji nomor kadua bi anakimu sholah supaya aranjeun ngalaksanakeun salat wattaku jeung kudu sadarieu aranjeun kabeh ka Gusti Allah wa huwallazi ilaihi tusyarun. Gusti Allah teh nu bakal ngumpulkeun ka urang kabehan ke bakal digiring ka mahsyar tempat kumpul.
dihijikan maksudna lil hisab rek dihisab dirang bakal ditanya umur sabaraha urang dipake naon eta umur salira di dunia urang boga harta dikamanakeun eta harta urang salira di dunia nyokotna ngalana ngahasilkeun menang ti mana digunakeun ka mana nu boga ilmu bakal dihisab ilmuna sia dibere ilmu digunakeun ka mana eta ilmuna dipake nuduhkeun ka aing apa dipake di dunia iyalah nu bakal dihisab kabelah ditunang ke mata urang diperbandingkan ciri urang diperbandingkan antara bener jeung salahna sungut urang irung urang kabeh awak urang nah ieu bakal dihisab engke iyalah wa ilaihi wa huwa alladzi ilaihi tuhsyarun bakal digiringkeun dihijikeun dikumpulkeun ke jaga di masyar urang bakal neuleuh timbangan mizan ngaranna belah ditu bakal neuleuh jembatan Shiratal Mustaqim seuneu ngagedur-gedur belah ditu neraka ke aya surga nu bisa nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim berarti lulus ka surga nu teu bisa nyebrang ieu bakal sing jarungkel ka neraka setelah dihisab masyaallah. Mudah-mudahan orang kabehan nu hadir di dia khususna umum mama dulur-dulur orang muslimin wal muslimat bapak orang aki orang keturunan orang anak-anak orang jeung tetangga orang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana ditenden dina tempat anu mulya ku Gusti Allah yakni ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala di kuburanana lega jeung caang di akhiratna dihidikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaduh putra di antarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh nagaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39 boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakil legana diesian ku 39 sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorga nya nama tah Qabil ari Habil mah kelahiran bumi supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua lalaki awewe lalaki awewe lalaki awewe kitu bae tah sajodo kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima tah si Iklima na kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis
kawin dipersilahkan geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijatah lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka papan aing nasib aing kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang anu geulis gitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis bakal nangguan asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan engke nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ke kadituna anak incu Qabil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tah bil cak jurig ya pugu cek jalan teh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo haba ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ye ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajeun kukumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae iya lu bener ya utar atur nikah ya ayo gitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ya kos kieu ya manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis tah ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajeun kukumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus baing we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti abah ieu mah emang abah bangka warah ya mulai tah eta lamun sok ngerekan abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan dan sok nyarekan abah tah iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumaha kula mah embung kajian kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang. Cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan mah tah. Saeutikan keneh jelema teh tah. Atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam. Henteu tanggeus mulai henteu nurut. Ya Allah. Terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil. Ieu mah kajian kukuh mah kudu selesaikeun masalah ieu. Selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang.
Iki banyak Qabil kawin jeung nu jore, aya Habil kawin jeung nu geus eta isin gengsi ieu gengsi. Urang mah panturunan sorga. Oh, moal aing cek moal kajeun gua tetep bae teu hayang aing mah. Ajeun geus kieu kumaha? Kajeun ku kumaha ge? Urang pokona pas ini bae heula. Tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana. Qabil mah kakakna, Habil adina. Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana. Mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah, sok nyieun dumadeus maneh ka Gusti Allah, taqarrub ka Gusti Allah. Sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kanjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieunna. Ieu tuturkeun Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah. Moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa. Adina kabeneran nurut, kakana kurang nurut. Datang ke kuari tak kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta. Ya Allah, eta kos kitu. Nyieun korban kuari mah. Nyieun korban. Naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil? Ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae. Ayo. Gerak kumpulkeun. Maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah. Cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana. Engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit. Seuneu. Set engke ngalahap anu ditarima. Mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu. Dilentab seuneu. Lamun nu ieu anu diterima nu kono Habil nu embe beak bosna kitu bae. Oke, cek nyana jadi geus. Ya, dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian. Nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjore. Nu dikorbankeun teh. Lamun gandrung anu geus pangjore. Korma anu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta. Njore ari ka Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu wang gedena jeung nu wang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu wang gedena wang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna. Ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae. Ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae. Sia cek urang Cikupa. Tah eta kos kitu kayana. Teden bek. Teu kebal langsung turun seuneu. Neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek ceret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas ulah loba omong cak Qabil teh
Abah kuari cenah rencana ka Mekah. Mah eger ka Mekah ka ditu atuh. Eta ka anak ka kolot kos kitu eta. Eger ka Mekah mah. Isi rek naon tuh di dieu. Mana naon kula mah. Padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing. Jadi aya abah aya keneh mah mungin nya ge rada kagokeun. Eger ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah. Dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah. Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna. Jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil. Ieu lah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi. Ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya. Ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apaan aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jaheueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jaheueuh atuh komo aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad wahai Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyin kadeus nyin kadeheus nyin takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'un patukubila min ahadihima ditarimana ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah ti dinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah diterima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teu ditarima teh mah tuh urusanna lah kurang takwa berarti teh mah
ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah boluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik liaqatulak bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kuramah ieu ajar sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka tah ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh bae gelutna kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jak kula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun balik ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarna nasehatan doang sia ngomong ke situ balangan nasehatan sagana wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah
manusia pertamanya eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat cak iblis ya atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara ge urang doang ngomong aja di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh keluar nu hiji tek dareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna oh tak itu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jahe babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah kuliah ngabunuh aing geus di saha kuliah ngabunuh nang saya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gua jret gitu syariat Masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatslahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana Masya Allah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararuh tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh lantaran iblis tak kalaluar mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 km mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 km bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah Masya Allah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung